Bismillahirrahmanirrahim. Sanusi. Ini sama bahasanya. Halaman 11. Iklam. Uyan limit ini. Oh, tina halaman 8 uyan limit. Atau napi tina halaman 8 mah. Iklam kudu terang anjeun annal hukmal aqliyah kana sanyanyana ari hukum bangsa akal. Annal hukmal aqliyah kana sanyanyana ari hukum bangsa akal eta yan hasiru narima karingkes itu hukum akal bisalah sati aksamin dina tilu pirang-pirang bagian. Al-wujubi tegasna kahijina hukum wajib cek akal, wal istihalati jeung kaduana hukum jeung kaduana mustahil cek hukum akal, wal jawazi sareng katiluna jaiz atau napi pirang-pirang nu wenang cek hukum akal. Kamari tos dikauningakeun ternyata hukum teh anu dikauningakeun ku ulama aya tilu. Kahiji hukum syara, kadua hukum akal, katilu hukum adat. Kapenak dina pan tauhid. Sakali deui hukum aya tilu. Kahiji hukum syara agama atau syara teh hukum anu asli ti Allah langsung. Kadua hukum akal, katilu hukum adat. Urang papai ari hukum syara eta teh sok berkecimpungna dina fikih ngan fikih oge penistimbatanana penetapanana tina usul fikih. Hukum syara aya anu disebut wajib cek syara, aya haram, aya makruh, sunat, mubah atau nabi ibahah. Terus ari hukum akal sok bergelutna dina fan tauhid. Aya wajib cek hukum akal, aya mustahil cek hukum akal, aya jaiz cek hukum akal. Kapungkur wengi kamari gitu ya, wengi Senin kapungkur kaping 4 Agustus pami telepat terus dicontohan. Wajib cek akal, mustahil cek akal, wenang cek akal, tawa jaiz cek akal. Mung eta antau hukum syara sareng hukum akal sok sanajan benten fan tapi aya pakuat pakaitna. Saur Mama Janal Abidin Cibantar mah kieu. Kantos ninga kantos ngaos ka Cibantar teh. Di mana-mana wayajibu fi haqqihi ta'ala. Ta eta teh anu dianggena akal. Engke aya do manana ieu nya. Urang duwi ka dieu eta duwi kana wal jawazi duwi ka dinya. Wengi Senin sukan da ipis anu sanusi mah ipis. Nu mawi nu sae mah memang harus tijan ge sanusi heula. Meh ka hartos da sanes pasaran ieu. Uyan deui di mana-mana wayajibu fi haqqihi ta'ala gini. Eta teh berarti nu dianggena kena akal. Tapi di mana-mana aya wayajibu mukallafin wayajibu fi mukallafin wajib pikeun atau li mukallafin atau lil mukallafi pikeun jalma mukallaf tah eta mah katibanan
ku hukum syara. Jadi intina di mana-mana engke akal urang tos diangge kalayan kaharti kalayan paham teras dina maksud dina pan tauhid manu disebut ma'rifat eta teh urang geus katibanan hukum syara. Di mana-mana urang teu ngayakinkeun dina hate bahwa Allah teh aya cenah Allah da teu katingali ieu doraka eta teh dosa. Wajibna ajrubna karena wajib cek syara tos kitu mah. Katiluna hukum adat. Aya nu nyebatkeun hukum adat teh dua bagian, aya nu nyebatkeun Mama Khaira Pandi mah nyebatna 3 bagian. Aya wajib cek adat, aya mustahil cek hukum adat, aya jaiz cek hukum adat. Minggon kamari lah teu diuningan. Meme diteraskeun ya kena dipoto aya nu kagungan tanapi nadoman fan tauhid ma'rifat am mandumah lalaguan anu positif lalaguan anu manfaat fan tauhid dina ma'rifat umum. Ieu nu diaos kitab naon tadi? Jangke risalah kana kitab naon nu diaos? Sanusi. Ari Sanusi sareng sabalan-balanna Tijan sareng Qatrul Gois Kifayatul Awam teras Ummul Warohin Jawhar Tauhid eta teh termasukna fan tauhid ma'rifatul am. Upami fan ma'rifatul khos seperti Jami'ul Muqni jero pisan eta. Urang mah ngaosna umum we heulanya Sanusi. Awalu wajibin alal insani kawan teh begitu. Ma'rifatul ilahi bistiqoni sok ulaten mah diheula sok memewi sukan orang di pasian fotokopianana. Ieu teh da memang kabahas dina Sanusi ngan kana ti awal heula. Awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni kazul teh da Arabna mah mung sakitu bisi penak sareng urang Arab mereka hartieun gitu maksana saur mamajana abidin gitu. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni asal nama bi istiqoni diwasolkeun hamzana hamzah wasol bistiqoni kelak hari istri aya aliyah teh aya bade naros roisahna we aya teh fitri mana teh fitri mana aya ari roisna pemeget aya upami landong tunduh naon bobo mah keun we deui tegeng sok ngagaruwahan batu Diwisi jadi dosa. Bahan deui. Laguna atuh rada handapna do mana. Da jam ge malam Senin mah dina jadwal teh jam 8 langkung teh sebenarnya. Awal wajibin alal insani marifatul ilahi bistiqoni fang
pangheulana anu sok serat da ieu teh cocok kana baharo jaz mustafilun jeung satrasna ame gampil on tos pangheulana anu wajib ka manusa awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni pangheulana anu wajib ka manusia nyaho ka Allah sarta dalilna bisa nyaho ka Allah sarta dalilna bisa awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni pangheulana anu wajib ka manusia nyaho ka Allah sarta dalilna bisa tangke satos ieu bagian aqaidul imanah heula terus engke nerangkeun masalah hukum aya hukum syarah, hukum akal, hukum adat. Naon nu dimaksud akal? Akal teh kapan ke aya akal tabi'i, akal gorizi, akal ruhani. Ari urang termasuk di pasiean kalau teh termasuk di pasiean akal naon? Tabi'i, gorizi atau akal ruhani. Upami di pasiean akal tabi'i berarti akalna teh seperti sasatoan. Akal guriji urang langkung luhur akal ruhani. Memeh wangsul ka kobong ka kelas mutaqaddim B. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Ieu menurut Mama Abidin Cibantar. Kadupak teu kamari dina jawar tauhid. Geuning kieu nya. Mending munadoroh heula atanapi ma'rifat heula, mending ma'rifat heula atawa nazar atau munadoroh heula. Ternyata pendapat Imam saha cenah Al-Asy'ari kedah ma'rifat heula dina hartos uninga kana sifat-sifat nu wajib di Allah, sifat-sifat nu wajib di Rasul sareng sajiwa anu disebut aqaidul iman. Neme engke urang ningali kaluhur oh geuning aya langit oh di handap aya lautan aya daratan disinkronkeun sareng makrifat tina munadarat tina paningalian urang engke tungtungna antawis akal sareng nakal, akal sareng wahyu, baik Al-Qur'an atau nabi hadis atau nakal. Sinkron. Nu mawis guru sim kuring kieu ari maneh cenah nu digunakan sok akal heula atau wahyu heula. Bingung bae ngawal. Orang guru sim kuring mah sok akal heula cenah. Jadi munadoroh heula. Benten aliran kan. Tapi menurut ahli sunnah wal jamaah mah nu diutamikeun ma'rifat heula dina harti nakal heula wahyu heula
Ahlussunnah wal Jamaah kan dirintis pangpawina ku Imam Asy'ari sareng Maturidi. Jeung sabalik meme kakobong. Jadi intina kedah makrifat teu heula saurna. Kecuali Mu'tazilah atawa napi naon di aliran Jabariyah sareng sajabi. Makana ini urang teraskeun kana akuid iman sareng penjelasan akal da kabahas bohongan gitu, kabahas dina kitab Sanusi. Awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani pangheulana anu wajib ka manusa nyaho ka Allah sarta dalilna bisa nadomana nama lagu nama bade nu mana bae mangga nu penting metukan kana eta nadoman wallahu a'lam bishawab wallahu a'lam bimuradi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Awas doa sabada ngaos anu ti Mama Khoir Apandi. Robin fana bima alantana Rabbi alimna alladhi yanfa'na Rabbi fakina wa faki alana wa qarabatilana bidinina mugi Gusti ngamanfaatkeun kana ilmu anu dipasih mugi Gusti ngawurukan kana ilmu pimanfaat mugi Gusti masihan paham ka abdi jeung ka alina ka baraya amin dina ilmu agama tawasana bita'alumi tawasana bitalimi antarzuqana wasi'an wa antarzuqanal amana abdi tawasul kebangasan abdi tawasul kebangurukan mugi Gusti ngarizkian kajembaran keamanan wallahu a'lam bishawab alhamdulillahirabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.